teman-teman, bagi kalian yang ingin makan enak dan harganya terjangkau, datang aja ke Warung Sate Mak Uas yang berlokasi di Desa Karangmuki, Kampung Godang. Selain harganya terjangkau, rasanya enak. Di sini juga tersedia tempe, sop, dan lain-lain. Maka yang ada di sekitar Cikopo, Tanjung Garut, Sejenti, datang aja langsung ke sini. Pokoknya makanannya enak. Dadah. Kamar anak kalau usah potong-potong aja. Ini si gembrot goblok nagan kunci segana ya. Pusing-pusing lah, hari bodeng lapar teh, suka yang ngerekeban kejo. Sing atuh amun keur kieu teh. Aya nu ngaturan candi lah tuh. Ya aku dulu dah mun aya. Buset, badan mending angka ribung ke tuh tos di mana? Duh, panas. Aduh, orang tos balanja dul. Mana sorangan wae di dieu, batur kamarana. Pugu urang keur nungguan wae, mun usah huluan pisan boga babaturan teh. Ieu mana balanja naon sih mun loba-loba teuing. Kade dul parepes, loba barang-barang mudah pecah. Buset, edan, loba duitna. Sekali balanjakan menutup kira-kira. Iya mana belanja di mana sih? Di mall. Buat panas hawana lah bating jelema. Emang harus dibuka deui gitu? Terus lah geus deui dibuka. Meuli anu ieu maneh mah meuli teh dahareun atuh lapar. Oh, mana SMS atuh kayak ku urang dibelikan meureun pizza. Pizza bala-bala meureun. Mana loba duitna urang minjem atuh. Wah, yang dahar urang can dahar. Da urang mah balanja teu pake duit. Ah, urang mah pake ieu. Di atas urang mah gawe duitan. Coba-coba eta naon sih? Emang bisa pakai belanja? Ya bisa lah. Si Nuki. Di mana duit? Yuk kendul ah, pusing leungit. Nya ah, loba kene saldona. Hah, leki. Mana mau ladang ngaris teh. Aya nelpon. Mang Haji nelpon. Halo, Mang. Aya naon? Hah, di mana nelpon? Paling di setengah hari teh. Pakai dahar semua ya. Ampuranya di kurang di jumlah. Duh ya Allah, pareke bieu diisian betung teh geus lapat deui. Ngeunah ya sigana wayah kieu dahar geus sate. Kajiri banget jadi maksudnya ada. Nah sih dul. Ya, dia marah. Pasti dia sedang lapar. Kasidu banget maneh nama amun lapar deh kasidu. Tuh hayang heureuy lah dul, sing digegel ku urang. Saudara kunaon sih nyai teh? Udah, kalau begitu gitu. Nyanggeus, manggeus weh. Ayo nama orang dahar sate. Hah, dahar dul. Hah, ribut adik kan udah harum nah. Nyanggeus ayo. Bener dul. Ya bener hayu. Tah orang buka ini.
Ujang. Sangat diprak wae, pira aku kudu diais. Ayo siap tunggu. Nah, digandong atuh dul. Mana boga duit gitu dul. Pajak dahar di dia lagi pisan. Belum tahu dia. Padahal di tembongkeun. Geus tenang we maneh-maneh. Seubuh we. Sok pesan pangunahna. Coba ningali menuna. Mangga tah aya sate, sop, papaisan, minumna es, nasi timbal. Da urang mah sate we jeung sangu saseubeuhna. Nginumna mah teh manis we. Tapi mana rek naon? Aduh we urang jeung mana dul? Dadah. Mangga ieu teh manisna, ieu satena, nasina ieu nya. Tapi gara nyokot sanguna. Ini babarangan weh. Iya. Tah. Sok buru wil tong asa-asa dahar weh. Sering-sering we nyadul maneh nilaktir urang dahar sate. Lapar bawa di imah urang wil. Sok ke sasubuna. Arabna ya. Banyak. Nah. Sok we si subuh maneh. Kabe aku maneh tiir-tiirna ka urang-urangkeun. Gampang mesen deui. Bungkus we dul jeker urang dahar sore. Atos. Ya. Marhan. Tadi teh sate nya, sareng teh manis 2, sareng nasi dan 50-eun sadayana. Oh. Ieu teh. Oh, pira kumaha make ieu jang? Oh teh, emang teu bisa. Oh, ujang iman naon? Di dieu mah teu nganggo nu kieu, di dieu mah nganggo artos anu kes we. Kumaha atuh teh? Kumaha wil? Aduh ujang manen teu boga duit sagala hayang dahar di dieu, sagala make nu kieu deuhan. Aduh, kaheula atuh nya teteh rek laporna ka ibu bosnya. Biasana mah teu tiasa tapi dukang ke urang taroskeun heula. Aduh ibu, ieu aya nu bade mayar pake ieu. Ayo kumaha ibu mah gesekan make bujur. Aduh da kumaha atuh itu, da budak teu tiasaeun mayar. Oh budak zaman ayeuna kalakuanana hayang dahar teu boga duit make nu kos kitu patut. Aduh lieur-lieur teuing titah ka rumah piring ge budakna ning. Ujang wayahna nya memeh uing mbah piring heula tuh sabuk juga. Mana dul?
mun hayang dahar jeung nu ngeunah? Usaha. Itu mang pelukna. Gara-gara budak itu. Eta manusiana. Dol kadieu ke kartu orang. Main copet-copet wae. Kartu terbaguna. Lah eta dasar orang kampung. Adina teruksak. Gara-gara maneh orang kukumba piring. Pibeuting sebesi. Oh, orang jadi ketepuhan. Tapi teping kaburit mah karasa lapar sih. Dasar Nora maneh, mantap ke sakali-kali mah ulin ke jalan aspal. Maneh ge ulina di galengan sawah wae. Ngarit. Ya kali-kali mah ka mall tah belanja. Geus orang sibuk, tadi ge Mang Haji nelponan wae. Berarti maneh balanja ge cita Mang Haji meureun. Ya heula, urang balanja mana boga duit ya. Maneh